lain bahasa kamari bulan puasa urang mah duh diomongeun Naon deui wae. gerong teh nyeri Naon gara-gara ngadahar kolak salak. kolok salak. Oh cenah mah aya bahasa kolak biji salak urang teh Oh. mau di salak we sakilo urang teh pesekan piceunan salak teh nya sikina we di alaan teh da cenah kolak biji salak urang teh dikolak we gulaan cipatian pokona mah ngeunah katingalina teh ceto hipu-hipu ditelenang we kurang teh datang jadi gongkorong Amis tapi amis mah amis giung malahanan ngan nyeri gongkorong teh tinggu naon nya nya bisa kitunya cenah ngeunah kolak biji salak teh ampun eta si Sarmin. kumaha nya aneh urang mah Kalah beuki kocelak si Mas Sarmin. Ih, teh maneh teh maksud kolak biji salak teh. Eta mah kur istilahna anu asli mah eta na teh tina hui teh eta teh ngan disarupakeun jiga biji salak. Lain tina siki salak dikolak sih. tapi ngaranna bener eta teh Ngelawan kolak biji salak. ari urang nah diomongkeun deui Meureun puasa harita. puasa hari teh puasa pas buka puasa we ngadaang kolak biji salak bentak nggerong teh nyeri ngomongkeun lah